jual naon, nah yang jadi sok dak berangkat teu boga duit ya. Baru alhamdulillah. Allah Allah Sami Allah. Allah. Akhirnya. Duh, logan yang mana? Mana ada ugana gitu nya. Itu lah roba. Dan nualanya. Bisa naik kan. Boleh sa roba Bisa ieu kayak gitu, Terus dipongok dah koeng. Oh. Bener iya, mujung ayo. Ayo segera ayo mongkoknya. Awak dulu. Assalamu. Ya Allah, berilah hamba petunjukmu ya Allah, berilah hamba jalanmu ya Allah. Hayang ke Jakarta terbuka ongkos ya Allah. Amin. Ayo segera naik aing yeuh. Aing mongkok graeun. Bujina dong. Ngarora kabeh. Kira aku yang mah. Di anaknya tadinya. Hayangnya. Awak tadi mau meri cenah nya. Ngarora cengkir. Jadi mau jadi. Ya sudah jadilah. Ayo. Ngarora. Aneh mah. Hari itu memujeuna lah. Tapi hari ditaekan. Bu, nu mujeuna. Aduh, lieur ini bakal apa nu kieu? Iya piduiteun mah ya. Begitu pulang dong, main mah Untuk piduiteun kan itu. mana piduiteun? Tuh. Oh, aduh. Lain, enak ya. Nah, lain di mana bah, Bos? Yo, betul bos hidungnya, buncit gitu. Tapi banget di tahun. Sok gagah, bahadur yang ngomong. Ya tenang, Bos. Emang bener buncit sih butengnya. Buncit kan ya? Lah ini lebaran lah, Bos. Lebaran, Bos. Oh ya. Lainnya, Bos, ya. Lainnya, kumaha ya pengangguran ya, perubahan apa ya? Ripuh siti punek lempang eta boga ongkos surang ieu. Dia pas yang di omong ribu-ribu bae, lain karang seberapa ke lembur dia. Geus ripuh kita hirup. Biasa, Bos, pinjem duit. Lain ke Koreanan ieu mah. Ngorehnyaan. Oh, sugana yang mah dia kikian tas Korea naon gitu lah. Tepan soalnya teimbangan nih curug hideung kikian motor mah lamun kieu jari manis. Aida ngerong mah deui kunaon? Atur bos ya. Eh, Sekarang pinjam dong. Wah, sih dia minjem nak ya. Ini juga beh. Pinjam orang mah bos. teu benar sekali kuat barahakan. Nah, Gitu bos. bagi dua cenah tah. Albatan monyet telah diberi cau. Eta bahan banget dari banget maunya sarua deuleu. Sarwana. Saya enak lampap reh. Ngomongin zaman duit ke dari yang terpercaya yang mah. Nun bos. Belagu amat setednya. Biasa beng sebenghar mah kitu di mah. Bangsat tong, budak geus dibeli cau koeng senjata makan tuan lajuna ya. Woi, Om. Nah, Cager. alhamdulillah cager. Ke mana ya? Ke masjid biasa. Wah. Dia rapi kieu doang nama ieu. Tahu lah tuh. Samping mah di masjid ya. Samping dong meureunnya. Oh. Dong nama loba keneh duit. Coba tulungan ya. Ah, biasa bae ya. Lain
Naon ditulungan itu buku judul yang mah dia om. Lain yang butuh duit ya om. Coba mun bisa minjeman ya. Lain jeung naon bae duit itu kartu. Geura beh boga henteu beh aja dong nama rapi-rapi nama ieu boga ieu. Sabarang jam dia. Gede-gede 1,5 juta bae. Lain ka mana beh? Ih, ulah loba omong. Geura beh. Ulah gede-gede. Sabaraha? Yang penting memang taborah beh. Aya borah mah yeuh. Anu sudah kan teh. Tapi nu ada dia yeuh. Naon beh? Cuan leungit. Lain asli teh beh ya. Asli batu. Tapi ka dieu lah duitna. Nangis ya. Kan ya mun palsu kan dipulangkeun ka dia ya. Oh, tenang bae dijamin kayaknya asli. Bagus ya itu. Ini ka masjid mah. Hei, geura beh nya, engka ditulak. Bagus ya itu. Tapi bagus sih cincin ya. Di luarnya deh ya. Mudah-mudahan ya manfaatnya cincin. Wah, nonton dulu main lah. Soalnya tuh lah mulai nih. Alhamdulillah. Bray, salat asar. Sugan bae aya milikna. Mudah-mudahan aya milik. Jangan doa enggeus. Pak Haji. Tuh lagi bingung Pak Haji. Aduh. Umuki ya kadadang ya. Lain tuh main amat ikannya nyebut kadang aku lah ya. Yang naon ya. Lain. Yuk. Haji pugunak mata tulung ya kadadang. Udah tulung naon Haji. Lamun bisa mah ya Haji lah. Pinjaman duit itu kadadang ya. Waduh, kumaha Hajinya? Atuh bisa nulungan kieu pula ya kan. Pula mah kudu borah heula ya, bukan naon ka Haji borahna ya. Soalna zaman kemarin mah teu hese ka Haji, mun teu borahan mah. Aya borah mah kadadang ya sawah jeung kebon. Tanu cocok mah ka Haji, sawah jeung kebon. Mimpi haluun doang kadadang ya. Maksudna teu leuweun koa mah kumaha ka Haji ya. Atuh boga batur. Teu moal lain datang boga batur. Atuh geus selain sawah naon bae ka Haji ya. Aya borah mah kadadang selain ti sawah jeung kebon mah ieu. Ngan kula nitip ieu. Kamari teh ku kula ieu lah. Nak diojolkeun jeung kebo. Oh, ini naon ka Haji? Emang seberapa hargana kitu mun dikuat hang tuker jeung kebo segala macam? Kehol lah ulah gara ngomong-ngomong harga halanan. Atuh kamari kadadang ieu lah. Ukuran nak diojolkeun jeung kebo ieu lah. Ngan kula teh percaya puguh ieu. Atuh lah ditukarkeun bae ka Haji. Nyawa nih eta cincin di kebo mah kunaon kitu ditukarkeun? Atuh itu wanion. Puguh cek tadi teh ya kadadang ieu. Ka Haji mah puguh teh jangan percaya iya, tapi lamun ka kadadang mah ya ka Haji percaya iya. Ah, bisa bae ka Haji malah maka kula kurang dinjaman duit. Geus burung. Hang sabaraha bae eta ka Haji pinjam ka kula? Aduh lah gede-gede kadadang nu penting mah bisa ka Jakarta bae kula jeung ongkos. Lain lamun 150 kumaha ya Haji ya cukup teh kira-kira ti dieu ka BSD. Molen lempengkeun. Aya duit mah ka Haji ya. Ai ka Haji percaya mah kitu ka kula nya. Tuh geus kula lempengkeun ya 200 kumaha. Yang penting mah tadi teh ya gitu. Saling percaya ada orang. Ya. Jadi mau berangkat ke Jakarta ya. Lain ka Haji. Mana cincin aya main kantongan bae. Bohong Kak Haji mah ya. Nah, ya Kak Dadang. Mun Kak Haji nitip. Jam 3 subuh ya wayahna pandian ya. Eta mah rada ulah pula mah Ka Haji eta 10 jam 3. Gara ge coba bae ku Kak Dadang. Tulisan awal eta 10 jam 3 bae. Kudu jam 3 bae, jam 3 subuh ya, memang subuh ya. Tuh berarti mah coba anak Ka Haji nya. Ya bisa Kak Dadang seperti coba dengikeun heula. Siap Ka Haji. Itu rada berat kieu Ka Haji ya nya. Tapi dong ngetak-ngetak namanya nih Ka Haji ya. Ya ada kayaan. Di belah mana menang Ka Haji ya? Sebelah nanya menang di mana pokoknya nama ayaan. Lain bisi. Lain Ka Haji ya manfaatna kalau naon bae cenah Ka Haji ya geus aya khasiat encan. Nah, manfaatnya teh jeung tanah jubur. Jubur naon Ka Haji? Jubur kebo.